Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bayana. Tepang deui sareng emang di acara nu maneh, acara dongeng Sunda di balena dongeng Mang Otong Channel. Alhamdulillah urang masih dipasihan yuswa nu panjang tur mugia barokah sahingga tiasa patepang dangu deui urang sadayanya. Kumaha ye kabarna dulur dangu? Mugia sarehat, mugia diagengkeun rezekina nu halal tur barokah. Amin ya robbal alamin. Oge emang teu hilap ngajakan dulur dangu sadaya supados urang silih doakeun cenah cekolot baheula teh mah doa ti batur nu biasana diijabah ku Gusti nu welas asih. Amin ya robbal alamin. Ulah bosen nya dulur dangu sadaya emang nyuhunkeun di hampura kulantaran pasti nama suara emang dina medarkeun dongeng seueur nu aneh-aneh kulantaran emang tacan gaduh studio anu bagus. Studio emang mah di pipir sumur, digigireun sumur. Tot jadi jangkrik kodok kapung motor ngaliwat ngadurungdung lah pokoknya segala macam suara asup lebet karena rekaman salangsulan deui emang nyuhunkeun di hampura kadulur dangu satia manco satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang. Oge teu bosen-bosen mangucapkeun hatur nuhun nu saageng-agengna kadulur dangu sadaya anu tos satia manco, satia hadir, satia ngarojong, satia pokona satia belahnya. Itu meni saepeun tot nagenya. Hatur nuhun sawangsulan deui kulantaran ayana dulur dangu anu satia manco emang jadi sumanget kanggo terus ngadongeng, kanggo terus diajar, kanggo terus belah pokok namanya kitu dulur dangu sadaya. Hatur nuhun. Oke teh hilap dulur dangu sadaya anu nembean nepangan ieu channel mangga lajeng di-subscribe nya di-subscribe heula ditoel tombol loncengna sareng tanda jempolna teras dicoret-coret kolom komentarna dipangserkeun dibagikeun saseueur-seueurna di sosial media dulur dangu sadaya. Hatur nuhun satacana. Hai tot. Hayu urang teraskeun bae cariosan anu salajengna di jejer carios Dedemit Leuwih Buyut Iasana Kidagar di bagian anu ka-8.
hilap cur cikopina ka parayun. Hai tot. Nyawa ke abdi bade remen ka dieu ngalongokan uwa. Hapunten Anah, salami ieu arang ngalongok uwa di dieu, ceuk bi Anah. Ka itu nama obrolan teh ngaler ngidul deui, sagala dicaritakeun ngeunaan kajadian jeung Juragan Barkah sarta luntana Arman ka Garut ge dicaritakeun ku Mang Kosim jeung bi Anah ka Wajuma. Atuh Wajuma teh beuki karunyaeun bae ka kulawargana bi Anah anu hirupna sangsara sarta menang panghina batur bae. Wanci tangange kakarak bi Anah jeung Mang Kosim amitan pikeun mulang kasugih mukti. Mang Kosim jeung bi Anah keupatna mani gancang mapai jalan anu nuju ka imahna. Paromana bear marah mae sabab hatena pinuh ku kabungah sarta hareulan anyar pikeun ngajalanan hirup anu leuwih hade. Saprak harita Mang Kosim ngagarap tanah Wajuma nu aya di sisi walungan Ciwidey. Geus 2 poe Mang Kosim unggal isuk ka kebon. Harita poe Kemis malam Jumaah. Wanci geus haneut moyan Mang Kosim masih cindeluk di tepas imah. Kopi mah geus ditata di koredas. Tapi Mang Kosim kawas anu haroream pikeun indit ka kebon. Bi Anah norojol ti jero imah. Nempo salakina masih cindeluk kawas anu ngalamun. Pok bi Anah nyarita, "Kang, nah can indit ka kebon. Poe ieu akang ka kebon moal. Eta ning arit jeung bedog mah geus dibawa." "Rek ka kebon nah, tapi asa haroream kieu ieu teh. Asa teu ngeunah hate akang teh," walon Mang Kosim. "Ulah loba teuing pikiran Kang, ulah loba teuing dilamunan. Keun engke ge aya hasilna ari urang terus usaha mah." "Enyana bari kagok saeutik deui koredeun teh. Kari nyacar nu deukeut ka walungan, nu di tengah mah geus caang." "Enya kaitu anggeuskeun Kang. Lebar geus meunang hese capek menta ka Wajuma. Kitu dipolah bener mah tada teuing kucewa Wajumana." "Nyana akang indit ayeuna." "Ieu bawa kaneron Kang. Geus dieusi cai nginum jeung timbel keur engke dahar akang," ceuk bi Anah bari ngasongkeun kaneron anu dijingjingna. Kaneron teh pamirsa tas tina anyaman daun pandan atawa tina daun kirai paranti babawaan. Biasana mawana dicangklek kana tak-tak. Kaneron ditampanan ku Mang Kosim tuluy dicangklek. Rap dudukui samak dipake. Arit diselapkeun kana cangkeng, sedengkeun bedog mah tata dige geus disoren ku Mang Kosim. Geus kitu mah kenceling be Mang Kosim teh indit ti imah nuju ka kebonna. Gancangna carita Mang Kosim geus tepi ka kebona. Tepi ka kebon Mang Kosim langsung nyampaikeun kaneron kana dahan tangkal anu tepati luhur nu aya di sisi kebon. Bedog oge dilaan tuluy digantungkeun bareng jeung kaneron. Arit dicabut.
Panon Mang Kosim netep ka kebona anu geus rada bersih tina jukut jeung rurungkunan. Isukan ge beres kabeh ngored mah. Kari gagaleng tuluy melak susuganan tina hasil ieu kebon bisa ngaronjatkeun kahirupan kulawarga aing. Gerentes Mang Kosim dina jero hatena. Mang Kosim ngalengkah ka sisi kebon anu masih bala anu pas pisan dihareupeun walungan Ciwidey. Cai walungan tepat ti kadenges seah sabab di palebah dinya mah aya leuwian disebutna leuwi buyut ku warga lembur mah. Saterusna mah Mang Kosim teh nyacar jukut anu ngajejembrung di deket sisi walungan. Wanci tangange Mang Kosim reureuh manehna muka bekelna eusi kaneron dibudalkeun. Kendi cai dikaluarkeun kitu oge buntelan timbel tina daun cau. Barang dipurak eusina sangu anu ditumpangan ku lauk asin pepetek, sambel goang jeung lalab daun sampe. Si anak boga beas ti mana bisa nyangu. Pasti menang lungas leungis deui ka warung biiti sangkan dibere hutang. Dedeh teuing ana. Hampura akang. Can bisa ngabagjakeun anjeunna. Mang Kosim ngadahar timbel bari jeung cari nakdak sabab kagagas ku bela Nabi Ana pamajikanana anu salila ieu satia satuhu ka dirina. Rengse dahar Mang Kosim nyarande kana tangkal anu iuh. Dudukuina dilaan tuluy dipake ngageberan dadana anu juuh ku kesang. Panona nyawang kana cai walungan anu herang ngagenyas. Ngored di sisi walungan teh asa pupuringkakan bae bulu punduk. Aya jurig ngaliwat kitu atawa aing kabawa ku parasaan pedah sok ngedenge leuwih buyut mah geueuman. Diraku aya jurig wayah kieu. Barina jurig mah moal beukieun ka jalma miskin kawas aing. Ku manusa ge aing mah teu diarah. Koredeun masih loba. Aing moal kabalik samemeh anggeus ngored mah. Sabab isuk mah aing hayang mimiti gagaleng sarta memeres anu lalegok. Di jero hate Mang Kosim ngagerenek. Angin tiis harita ngahaliwir nebak kana awak Mang Kosim. Perbawa beteung anu seubeuh bari dipepende ku sorat cai di walungan. Mang Kosim jadi nundutan bari nyarande dina tangkal manehna kasarean. Dina sarena Mang Kosim teh ngimpi manehna papanggih jeung saurang awewe geulis di baju hejo. Eta awewe teh geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Beungeutna ngadaun seureuh. Panonna buleud bersih bari cureuleuk. Halisna ngajeler paeh. Irungna mancung kubung-kubungan. Biwirna kawas kembang ros. Beureum anum keur mangkak mekar. Beureum bari jeung semu baseuh bae. Damisna andog sapotong. Pangawakan jangkung lenjang. Gunung sakembaranana katempo montok ngabuleud sabab pakaian anu dipakena beulahan dadana rada rubak kawas anu nangtang kalalakianana Mang Kosim. Mang Kosim tepi ka neureut ciduh sababaraha kali dina ngimpina. Awakna ngadegdeg sawaktu si awewe geulis teh ngalengkah ngadeuketan ka dirina. Eta awewe eureun ukur salengkah di hareupeun Mang Kosim. Rupa geulisna beuki jelas katempo. Kitu oge kasampuluran awakna anu mibanda kulit koneng umyang. Seungit kembang malati kaambe nyambuang tina awakna eta awewe.
Sirahna si awewe geulis teh ngadeukeutan ka Mang Kosim, tuluy ngaharewos. Kaula teh hanaang pisan, tulungan kaula. Korejat, Mang Kosim ngorejat hudang tina sarena. Sirahna culang cileung, kesang tiis nyorolok masihan dadana. Aduh, aing ngimpi geuningan. Duh, kasarean bieu teh. Mang Kosim tanggah netep ka langit, panon poe geus mengok ngulon. Geus wanci tunggang gunung, aing kudu gancang meresan pagawean, gerentes hate Mang Kosim. Mang Kosim gancang ngalengkah ka sisi walungan, tuluy nyiuk cai ku dua leungeunna pikeun dipake si beungeut. Karasa seger ari geus si beungeut mah, Mang Kosim nyokot deui aritna tuluy ngamimitian ngored deui, jukut anu ngajejembrung di sisi kebon anu deukeut ka walungan. Bakat ku jongjon ngored, teu karasa harita wanci geus nyedek ka burit. Harita wancing geus hareupna, Mang Kosim masih ngored di sisi walungan, kusabab geus remeng-remeng. Teu kahaja ari teh nyamber kana indung sukuna Mang Kosim anu harita ngarit bari cingogo. Hiuk, beureut. Aduh. Cer getih mancer tina indung suku Mang Kosim anu kasabet ku tungtung arit. Tatuna teu pati parna, ngan bae tetep bae getih mah ngaburial kaluar. Make kasabet arit deui. Pantesan cekolot ulah barang gawe diwanci sarepna, matak cilaka geuningan. Mang Kosim gancang ka sisi walungan, indung sukuna diasupkeun kana cai walungan bari dikumbah dalam mokot ku getih. Karasa tiis jeung seger, tepati teuing nyanyautan. Palebah tatu teh ngadadak karasa kawas aya anu ngenyot. Mimiti namah lalaunan, beuki lila beuki karasa tarik. Mang Kosim ngagurubug tuluy gancang narik sukuna. Bulu pundukna ngadadak muringkak, cengkat kabeh. Naon anu ngenyot jempol aingnya? Karasa namah mimitina kawas dilamot ku biwir lauk. Kunaon bulu punduk aing muringkak deui? Duh, boa-boa jurig cai anu ngenyot jempol teh. Mang Kosim ngabiri gidig, manehna gancang nitenan tatut dina indung sukuna. Mang Kosim jadi kerung tarangna sawaktu nempo tatu dina indung sukuna anu geus lita deui cara bihari. Saeutik ge teu katempo urut tatu. Aneh, nah tatu aing ngadadak cager. Lita, taya urutan pisan. Nyerina oge leungit. Ajaib. Aing kudu gancang ngulang ieu mah. Teu hade lila-lila di dieu. Mang Kosim cengkat. Maksudna mah rek nyokot kaneron jeung bedogna. Tapi sawaktu nangtung manehna ngarenjag reuwas. Teuing ti mana datangna. Di hareupeun Mang Kosim harita geus nangtung saurang awewe geulis. Mang Kosim molotot panona neuteub si awewe anu harita seuri ngagelenyu kareueut naker ka manehna. Nu matak Mang Kosim beuki reuwas, eta awewe teh sarua pisan jeung anu datang dina impianana. Si awewe geulis nu make papakean hejo teh ngalang geor nyampeurkeun ka Mang Kosim. Selengseng kaambeuh seungit kembang malati nyambuang minuhan eta patempatan. Mang Kosim ngajengjen teu bisa ngalengkah sukuna kawas anu dipatri. Si awewe nangtung adek ka Mang Kosim. Papakeanana anu di bagian luhurna rubak nembongkeun belahan dadana anu montok. Kosim, nuhun, geus nulungan kaula anu keur hanaang. Ayeuna sok anjeun rek menta naon ka kaula, ku kaula bakal dikabulkeun. Naha anjeun hayang beunghar, hayang hirup senang, jadi jalma jegud anu loba hartana.
lega sawah jeung kebona, buruk di jouru, buruk di panto, ngalayah di tengah imah, duit jeung emasna teu kawadahan, karimenta ka kaula. Ku kaula pasti bakal ditedunan. Mang Kosim sanajan rasa sieuna mah nata ku sabab sadar awewe geulis nu nangtung adek jeung manehna teh lain bangsa manusia, tapi pasti bangsa siluman anu ngageugeuh di leuwih buyut. Tapi kadorong kurasa bungah ngadenge tawaran ti eta awewe, manehna ngawanikeun ngawalon bari sorana ngageter. Kuring teh memang hayang beunghar cara juragan Barkah. Sebab salila ieu hirup kuring malangsak bae, dihina bae ku batur. Lamun salira memang rek mantuan kuring, jadikeun kuring jalma pangbeungharna di lembur suge mukti. Babari eta mah Kosim, moal lila deui ge anjeun bakal jadi jalma beunghar, tapi na aya syaratna. Walon si awewe geulis. Naon bae syaratna? Ku kuring bakal dilaksanakeun, asal kuring bisa jadi jalma beunghar. Syaratna anjeun kudu kawin jeung kaula. Ngaran kaula Dewi Makarawati. Nu kaduana, anjeun kudu nyiapkeun tempat khusus pikeun urang sosonoan. Tiap malam Jumaah Kliwon kaula bakal datang nepungan anjeun. Siapkeun sasajen sapuratina sarta ulah poho kembang melati saruntuy. Nu katiluna, anjeun ulah ngadahar nu hanyir-hanyir sabangsaning makhluk anu hirup di cai kawas lauk, belut, keuyeub jeung anu lain-lainna deui. Naha anjeun sanggup Sim? Mang Kosim ngahulang sakabeh syarat anu dicaritakeun ku awewe anu ngaku Dewi Makarawati teh karasana eueuh anu berat, sabab eueuh syarat numbalkeun anak atawa jalma sejen. Eta mah ukur kawin da puguh ti mimiti panggih di alam impian ge. Mang Kosim geusir bogoh jeung naksir ka Dewi Makarawati anu geulisna kawas widadari. Harita ge nafsu kalalakianana geus hudang tita tadi, kahudang ku pamandangan endah nu manco hareupeun mata, katambah ku seungit malati anu nyieun pipikiranna ngalayang ka alam hayalan. Kuring sanggup Nyai. Neng, sebut kuring Kanjeng Dewi. Sumohon Kanjeng Dewi. Lamun kitu geus waktuna urang ngahiji jadi salaki jeung pamajikan. Dewi Makarawati ngagibegkeun badana polonyon papakeana ngadadak morosot sakabehna. Dewi Makarawati dua leungeunna langsung muntang ngagelung kana beuheungna Mang Kosim. Sirah Mang Kosim ditarik ngadeukeut kana dadana anu montok bodas bersih. Mang Kosim anu tita tadi ge geus kahudang hasratna, lap bae poho kana temah wadi, poho kana purwadaksina, nempo kaendahan jeung kamontokanana awakna Dewi Makarawati. Mang Kosim langsung ngagalentoran dadana Dewi Makarawati. Dewi Makarawati dangah bari jeung meureumkeun panonna. Kaitu nama dua insan beda alam teh gulai lalayaran di sagara cinta. Sora jangkrik jeung cihcir, patembalan awor jeung sora seahna cai anu nyaksian kana palidna kaimanan saurang manusia ku sabab teu kuat nahan gogoda, teu kuat nandangan hirup sangsara, pecat iman, leupas kayakinan sarta katangtuan pizat anu murbeng alam.
Teuing sabaraha kali dua makhluk teh ulin gatrik di sisi walungan. Nu jelas harita wanci geus peuting, bulan sapotong geus nembongan, nyaangan langit anu lenglang eueuh megaan. Bentang tingkar tep kawas nu milu lalajo kana kalakuan meungparna Mang Kosim. Mang Kosim nangkarak bengkang bari buligir teu make nanaon, napasna ngahegak sakujur badana juuh ku kesang. Awakna karasa lungse satulang sandi, tulang sumsumna asa dilolosan sakabehna. Sedengkeun Dewi Makarawati geus make papakeanana, nangtung di hareupeun Mang Kosim bari ngasongkeun hiji endog sagede endog soang ka Mang Kosim. "Kosim, gancang hudang, pake papakean anjeun," ceuk Dewi Makarawati. Mang Kosim maksakeun nguniang hudang tuluy make papakeanana. "Kosim, tarima ieu endog. Ieu endog teh hasil hubungan birahi urang. Teundeun di jajalaneun anu rame, anu biasa kaliliwatan ku jalma. Inget, teangan tempat anu sakirana ieu endog bisa kalindes ku mobil, katabrak ku motor, atawa dipulung dibawa ku jalma. Laksanakeun ayeuna keneh, engke isukan teang di ieu tempat, diurut urang ieu, anjeun bakal meunang harta banda anu loba, anu bakal ngarubah kahirupan anjeun. Engke bangun ku anjeun saung anu wawag anu mernah di ieu tempat pikeun tempat urang sosonoan unggal malam Jumaah Kliwon. Anjeun paham kana parentah kaula Kosim?" "Sumuhun Kanjeng Dewi, abdi paham." "Laksanakeun ayeuna keneh, tarima ieu endog." Mang Kosim gancang nampanan endog sagede endog soang eta, endog diasupkeun kana kaneron. Hai tot waktos natanya kapan dulur dangu sadaya emang cekapkeun heula ieu cariosan dugi ka dieu, mugia teu bosan-bosan urang ngadua, urang dipasihan yuswa nu panjang tur barokah supados tiasa patepang dangu deui ngalajengkeun ieu cariosan. Sawangsulan deui Mang teu bosen nyuhunkeun dihampura tina sadaya kalepatan, tina sadaya kakirangan, boh tina basa Sundana nu balepotan bae oge tina cara emang medarkeun ieu dongeng. Nanging emang berharap ieu dongeng-dongeng emang tiasa janten rencang di waktos anu luang, tiasa janten panglipur kalbu, pelepas rindu utamina kangge dulur dangu anu nuju ngarantau atanapi nuju tebih sareng palemburanana. Urang pulungan anu endah bagus na urang alungkeun nu barututna. Mang Deda undur diri. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.